naon heula mana nok jeung hayam halus nya heula nok atuh nok di mana bijina di hayam berarti heula hayam sia teh bener heula hayam ai hayam di mana tina nok cing heula mana nok jeung hayam pa heula jiga nama emang nok jeung hayam teh balap goblok sia teh dan nok wae sukuan itu heula ngagoreng sok heula mana nok jeung hayam ai sia teu mikir hirup teh ai barang na nok di dieu aya eueuh ai hayam eueuh ai mah nanyakeun hayam jeung nok heula mana cing mikir taluk dengekeun aing ngomong heula mana nok jeung hayam heula nok gitu heula nok tah kitu kan diomongkeun ku aing teh heula nok da hayam nok gara sok ayeuna heula mana hayam jeung nok heula hayam tah kitu heula mana nok jeung hayam heula nok kitu eta kudu mikir kudu kreatif teh beda-beda teuing ngalawan teh pogo-pogo teuing Taina nanyakeun heula mana jeung nok hayam. Heula nok kene. Alah. Tempo. Di denge teh gitu. Heula mana si hayam jeung nu golotrok. Pinah ka dieu pinah si teh. Naon dengekeun ku sia. Suara naon sada kue mari menja kue mari gitu pat dibungu gitu hei manusia syah ngomong teh ini kumaha lamun pegat genggerong teh doli genggerong aing kumaha pegat saha alah mun cawerang goblok sia teh suara piduiteun sia suara teh heumpeng mau jadi harta banda moal mun ngarentankeun ai hayang ka Dewi Persik ya mah dengekeun syah saha suara teh alus bosorom lah udah kaget euy yo ka dieu alah anjir sia tapi kata puguh bentukna kitu rupaan gede hate aing ayeuna nah aya we sugan teh kuring nu goreng patut jeung aya nu leuwih aya nu leuwih teh da ieu nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur denge ku ya denge cewek naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk jiga mangis meteng lamun dina mobil mah naon Kang dewek sedan dawala si lain truk ai eta nu ai si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh nanti saimang atuh bibitna kapancing ge lamun dina gedong dewek imah loteng kuring si lain imah bilik aya aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan reung teh mah reung ai teh boga imah mah acan lamun dina erloji ceng dewek Seiko kuring alba ari aing maok ieu mah leung kene aya nyamuk teh mah boga menang maok oge nyamuk, reung rada nyamuk. Ai kuring mah
jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa tina rahim hai kuring siling mun ngukut leung anak kukut teman hari si itu mah tina teh muning bijina si anjing sakitu mah teu amak kakek sabar saudara hate Cacatnya nyeri mah. Lin sakitu sabar kakek kuat kene sakitu. sabar cicina Cacatnya nyeri mah. lamun dina inuman Males dia ya. kopi sok sia cai kopi dewek Bir manis. teh kotak teh kotak kuring sprite Hai, hebat. ari aing cikiih sabar hate dina ku si anjing tuh jangan sabar mah kekasih sabar hate sabar anjing awas ya jangan sabar mah kekasih Cina lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning bulan can apa meureun Wah di ditu mah. ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah Lapisan. lapis legit aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok Beren nu alus. tong makasih udon Can bubuk. ieu teh sering teh pangalusna Ulah amak. dewek ranginang nu tadi anjing tuluykeun si laing da wala opak ari aing kelana tenang da loba keneh we Coba dahar. sabar jangan sabar Kene nak. maneh da wala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si lain mah nu bieu nun anjing kita kadenge ku di talian Halus teh ka halo pancing Kang. kadenge ku di talian merukan barang nikmat artina di talian teh barang halus barang mahal tuh halus alah sabar ya beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk oh atuh resep aduh resepna naon dikumpulkeun terus sia keur hees diuwelkeun kana sia males alah males urang euy